kapal beranjeng peti di magrib nepi ka peti buruhan teureun digiring ngan keur nutup kabutuhan nu diimah keur nungguan awak geus teu pugu rasa capek nahan kahirupan nu di lembur mantaduit pikeun jajan budak leutik hayang masihan leuwih tapi kayaan keur sempit kasarku pagawean tonggong nyeri unggal poe kadang dahar saukur mie asal kuat nepi isuk deui di kamar sempit ka budak jeung pamajikan